Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sareng Mang Idan ti bengkel motor Idan Putra Sumedang. Tips dan trik aya namanya video teh tips dan trik menghitamkan bodi motor anu yang sudah lagedu, belewuk alias hawuk tanpa menggunakan cat, tanpa dihamplas, tanpa menggunakan oli dan minyak. Tapi ieu hitamna hitam permanen. Tiasa katinggal before after nanya. Before nama lagedu hawuk alias belewuk, ta afterna aya hideung-hideung rada herang saeutik tapi henteu saherang tarang Mang Idan mikiran sang mantan anu sudah kembali bersama kekasihnya seperti itunya. Tadi dia Mang Idan menggunakan api dari Torch Portable. Torch Portable ieu teh salares nama fungsina teh banyaknya baraya seueur fungsinya alias multifungsi. Tiasa diangge matri panci baskom, teras katel anu soek anu bolong anu bocor, tiasa diangge matri tank anu bocor, tiasa diangge matri naon deui atunya pokona mah permatrian we dipatri we pokona mah anu balalocor tiasa. Terus Torch Portable ieu teh berfungsi sebagai lamun ibu-ibu mah tiasa diangge masaknya meuleum sate marshmallow, satena sate kelenci tiasa, sate hayam tiasa, sate bayawak mah nggak beuki mah kitunya baraya. Tah kieu carana nya seperti pada contoh video. Pokona mah dipapai mana anu belewuk beuleum tapi omat. Apinya harus kecil barayanya ulah gede teuing. Upami apina gede teuing lain bodina anu menghitam tapi motorna anu kaduruk seperti itunya baraya. Pokoknya dipapai dengan sabar, telaten, hati-hati. Terus perlu diperhatikan sekitarnya ulah aya bensinnya, ulah aya uap bensin, ulah aya bensin. Pokoknya bisi nyantok bahaya baraya. Lain bodi hitam anu lain bodi belewuk anu menghitam upami caket bensin mah dipowerkeun teh nyantok anu bensin motorna anu menghitam karena kaduruk seperti itu barayanya. Hatur nuhun baraya ieu mudah-mudahan tips dan trikna bermanfaat kangge baraya. Tah upami aya anu peryogi gantos portable na aya di bio Mang Idan pilarian we gantos portable nya seperti itu, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.